kesempatan ieu mangga urang sami-sami ngahaturkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala kana anugerah pamaparin di Allah ka urang sadayana nya ieu pisan anugerah poharaageunna urang sadayana ditakdirkeun dipaparinan hidayah ku Allah bisa ngariung ngumpulung di ieu tempat di pasantren tinu tepih tinu caket ngumpul di dieu kaleresan dina sasih Rabiul Awal muludan atanapi memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ku wasilahna pertemuan para alumni anu tebih anu caket ayeuna dina dinten ieu ulah ngan saukur ayeuna wungkul pertemuan tapi sing langsung biasa petepan deui jaga di akhirat aing ridho sareng hampura Allah Subhanahu wa taala. Nah haturkeun shalawat salam ka junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kulawargana oge ka para sahabat salajengna para alumni sadayana dina waktos ieu tadi pengacara ngabasakeun akang ari ayeuna mah digentos deui gentos ayeuna mah entong akang sabab akangna ayeuna mah geus rarempo geus pinuh ku huis itu entong akang ayeuna istilahna ayeuna di Pasilaja nyebatna teh uang tong dituluykeun uang ajengan tong uang haji entong tos cekap sakitu ku uang salajengna tah ayeuna mah meureun bahasana teh naon uang ngahaturkeun rebo nuhun ka sadayana alumni nu tebih anu caket anu sababaraha tahun katukang raraosan mah tos aya 20 tahunna ieu teh cicilan aya anu teu pernah ka dieu tapi dina waktos ieu alhamdulillah datang hidayah di Allah anu tadina tara ayeuna teh jadi aya ka dieu tepang sareng sadayana simkuring itu silap deui itu uang mah teu ararapa padahal di dieu diasuh nu 10 tahun nu 7 tahun nu 8 tahun nu 5 tahun nu 3 nu 2 nu 1 tahun nu 8 bulan nu 8 bulan nu 1 bulan nu 2 minggu diasuh teu apa di kaluar di pasantren teu amprok deui amprok peuting teu apa tadi di ditu salaman Allah teu apa upami alumni teu nerangkeun namina tempatna lapur teu apa nama bahasa nanti tong akan wah sakali deui ngahaturkeun teh nuhun sadayana alumni anu hadir dina waqtina dinten ieu muga-muga sakali deui pertemuan urang ieu ulah ayeuna bungkul tapi sing parah bisa katepung deui di akhirat kayak ridho sareng hampura Allah
para alumni sadayana oke para undangan sepuh-sepuh warga masyarakat Pasiraja dibuat mual panjang catat baik dina manah sadayana khususna ka para alumni wireh wa menakan dina kitab penyusun para ulama nerangkeun pidawuh junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pidawuh junjunan kieu salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmatih. Upami telepat kalimahna model bieu tarjamahna anu dibasakeun ku uwa nu ka otakan ku uwa salasun man kunna bihi man salasun tilu perkara man sing saha jelema kana anu aya bihi di eta jelema naon salasun tilu perkara lamun aya bihiji jelema bidawuh junjunan hasabahullahu hisaban yasira. Allah baris ngahisab jaga di akhirat ka eta jelema anu kumpul tilu perkara hisaban yasira kalawan hisaban anu sakedeung anu lilila gampang hisabanana. Nomor kaduana wa adkhalahul jannata bi rahmatihi. Nu kaduana baris diasupkeun ka sawarga ku Allah ku rahmat anjeunna. Lamun kumpul di hiji jelema tilu perkara kahiji engke dihisab di akhirat moalila gampang hisabanana. Nomor kaduana bakal diasupkeun ka sawarga ku rahmat anjeunna. Jadi lamun hayang bahagia mun hayang urang asup ka sawarga diusahakeun ieu tilu perkara kudu kami bakapi milih kudu dilaksanakeun ku urang khususna ka para alumni. Sabab waktu di dieu meureun keur waktu ngalaliwat can pernah tepi kalebah dinya. Tapi henteu can tepi kalebah dinya. Tah ayeuna ditepikeun. Sakali deui tilu perkara lamun kumpul di eta jelema hiji dihisab bakal saleutik hisabanana jaga. Nomor kadua bakal asup ka sawarga ku rahmat Allah. Nomor kahiji tongku bahasa Arab ya mah bahasa Sunda wae meh tere. Nomor kahijina daek silaturahmi. Nomor kahijina naon daek silatu. Nah nu matak para alumni di dieu unggal tahun dikumpulkeun ieu teh ngayakeun silaturahmi ulah putus sabab goreng putuskeun silaturahmi hiji silaturahmi bahasana lamun ku bahasa wa mah kudu daek nepungan kajalma nutara nepungan eta nu daek nepungan kajalma nutara nepungan bareto tarana nepungan wa hese nepunganana kampung payatak di mana sedangkan di dia ngelamun kukuring di absen Cibulu hilir aya Cibulu nanahaun itu kan Cibulu Cirangkong aya Cirangkong aya Cibulu Deet aya Cilung Gunung Cisepan aya
naon deui babakan Konang Ciwiranga Cibeusi Sumedang lamun dipapai Singkir Sudi Singkirawuh sarina sekar salingkir itu di Singkir aya di Sudi aya Pasir Raja aya Cicegel mana di Citali hadir Cinanggeula aya jadi lamun dipapai sampai Cimalingping aya jadi mata lamun kumpul sadayanana oge ieu majelis teh moal cekap rumata bisa yogikeun dua ayeuna mah dua di luhur bisi teu cekap di handap aya di luhur mung teu acan rengsek keuna mah mawa ku sadayana alumni siap teu alumni tah tok rengsekeun tah belah tidur tah keur alumni tah rek ka urang Cigere rek ka urang mana we tah mata itu eta deui samenea deui samenea sa naon nya lamun samenea eta gede berarti nya itu sagede menea deui lah itu tah nomor kahiji eta jadi ku ayana ieu ketua alumni ngayakeun ngumpulkeun akan rapi ngulem ka sadayana rencang-rencangna anu dimaksud eta urang geureuh diajar hayang kumpul anu tilu tadi nu tilu perkara nu kahijina naon dieu daek nepungan ka jalma utara silaturahmi teh leubeut amprok nepungan nomor kaduana wayahna ieu mah ieu kudu daek mere ku ka jalma utara mere kudu daek mere ka jalma utara mere kanu sok mere mah geus biasa urang diajar ayeuna daek mere ka jalma utara mere di mana aya jelema tara mere kudu di mere terus waktu itu nanti di mana teu daek mere wae terus tong eureun tuh lamun jelema tara mere bade naon eta jelema medit patak anu medit ulah dilawanan medit nu medit teh kudu dilawan ku urang kunaon kubarahan anu tara mere bere ku urang nya insyaallah sadar manehna tuh dua nomor katilu anu kudu kumpul dina diri urang diusahakeun nomor katiluna eta mah kudu pisan nomor katiluna kudu gede hampura kudu ngahampura karena kasalahan batur nu katilu teh naon kudu ngahampura karena kasalahan batur nyieun kasalahan ka urang hampura ka urang batur ngagogoreng ka urang hampura ka urang tong dibalas tong geun bae hampura we kasalahan batur tuh tah di mana-mana ieu nu teu rupa geus aya dina diri urang masing-masing muga-muga sakumaha diterangkeun ku Rasul jaga di akhirat dilebetkeun ka sawarga kenging ridho hampura ti Allah Subhanahu wa taala amin ka ieu para alumni sadayana hiji deui nya sakali deui nu tilu rupa hiji si daek silaturahmi daek nepungan ka jalma nu tara nepungan nomor kadua daek mere ka jalma nu tara mere nomor katiluna daek ngahampura karena kasalahan batur alumni sadayana waktu aranjeun sadaya di dieu bangku rupa-rupa aya anu dicarekan aya anu di Babu aya anu di Ciwid rupa-rupa aya anu di Baeudang
ayeuna kumpul di dieu uwa asadayana nyuhunkeun dihapunten tina sagala kasalahan-kasalahan uwa keur waktu arajeun sadaya aya di dieu. Rek ngahapunten moal. Hah? Nah, nuhun nya bobi bade ngahapunten. Ngan lamun moal ngahapunten terserah. Tuh moal ngampura sabab adi nyeri kene dicarekan moal dihampura mana itu ieu mah segala siap nek dihampura nuhun atau dihampura wae usadayana alumni kuring geus menta dihampura geus menta dihampura cenah keukeuh wae teu ngahampura mangga we eta mah bade ngahampura moal. Nah, nya kitu deui para alumni sadayana nuju aya di dieu aya nu sarekeun aya nu bageun aya nu beungang rupa-rupa urang sini bebaskeun disemet ieu ka tukang dosa-dosa urang kagorengan urang muga-muga ku Allah dihampura disemet ieu ka hareup yuk urang diajar ayeuna momean diri masih terapkeun di anu tilu sing daek nepungan ka jalma utara nepungan sing daek mere ka jalma utara mere nomor katiluna kudu daek ngahampura karena kesalahan batur eta sakitu jiwa boga-boga sing janten manfaat sing janten kabarokahan kasadayana moal biasa panjang-panjang sababnya kita disebutkan dina ieu acara aya dua ibu alumni sadayana anu parantos dan kiai nu parantos ngaluhuran kalua segala ilmuna jeung pangalamanana ngan baheulana pernah di dieu ayeuna tetep ngaku ayeuna tos dan kiai insyaallah ayeuna bakal tampil di payuneun sadayana sakitu baginten moga-moga pertemuan ieu kasayan urang sadayana anu parantos kanjungkeun ibu sareng rama moga-moga sing kasayanana sing mangsiun kanggo ibu sareng rama urang sadayana anu masih keneh jarum menang moga-moga lewat acara ieu Allah maparingan hidayah maparingan pituluh dijadikeun jadi jalma anu saloleh anu digampangkeun sagala urusanana dipaparinan kabarokahan kalawan barokahna al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sakitu wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.